Ah, mantap. Iya, yang nomor jauh. Panggil pisang kita kasih nyai. Nye, nye. Naon Kang? Ya Kang, ayo nomor jauh. Kumahakeun ieu Kang atau janggepan manuk? Janggepan manuk kumaha di pisang ke depan akang. Oh, naon bae bumbuna Kang? Kalau selain awewe bae asi. Tarigu, uyah, gula. Sanes kitu Kang, bisi salah, ket disalahkeun nyai. Antosannya. Siap. Nuang pisang. Si Kang, pisangna. Aduh, iya mah mantap sih gana euy. Nye. Naon Kang? Geuning pisangna teu karasana naon ieu? Yang can entos kalantosan Kang. Tah Kang, ieu uyahna ieu gulana. Si bodoh teh beakeun ku sorangan nyi. Maksud akang mah uyah, gula, aci tarigu dikucek dihijikeun. Kalau jika kitu kumaha sih pengen tengeunah pisangna. Oh, yang ngasih akang mah teu jelas ngawartosanana. Nye, kopi mana nye? Eta dina meja. Kunaon si nyai nya? Keur naon di dieu nye? Lah, tong selang loba nanya, mikir we sorangan. Yo, nye, ari loba masalah obrolkeun, ulah cicing juga kitu, da akang kalah bingung. Lah, percuma si ngobrol undur ngabudah ogenan, tara digugu ieu ku akang. Juga kitu, hudang, ngedeng, dahar, ulin. Ari dahar hayang jeung nu ngeunah, teu mikir pisan. Nyai ge hayang siga batur, Kang. Prek rumah tangga urang mah ngan gak kieu bae, nepi Kang Hejo ge masih kena dina hawu. Geus teu usum zaman kiwari mah. Baheula mah keur anyar rumah tangga meni amis ngomongna labatan gula. Mantak bener baheula mah ngomong karasaan ayeuna kaduhung teu ngagugu ka emak. Cuk batur mah nyai pamajikan gede ambekna mantak durhaka ka salaki. Salaki nu kumaha heula nu kudu dihargaan. Kaduhung baheula teu ngagugu omongan emak. Arek dahar diomong, arek ngopi diomong, udang pineuh ge diomong, irah jadi dagingna tuh urang ieu. Kalau punya bini kuru jangan dikatain, kasih makan yang enak-enak, senangin dia, kasih makanan yang bergizi. Nih kagak, tang kuru dikatain mulu. Lu topo basah lu kasih, oseng-oseng sampah lu jejelin, gimana kagak mau kuru itu bini lu? Dah coba itu. Besti, iseng-iseng ngecek HP suamiku. Ada kontak namanya Wewe Gombel. Aku coba telepon. Ternyata yang berdering HP gue, Besti. Ini parah nih.